Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min ta'dimil ilmi sareng eta tina sapalihna ngagungkeuna ilmu ta'dimu syurakai ari ngagungkeuna pirang-pirang babaturan. Wa man sareng ngagungkeun jalma ya ta'lamu anu belajar isiman minhu ti eta ayeuna kitu. Minhu ayana kitu ti eta muallim atau napi ustad ti guru watamaluku jeung ari ayana watamaluku jeung ari DP atau napi muluk-muluk jeung ari di aya muluk-muluk hayang dipikanya eta madmumun anu dicela ngilapi tolabil ilmi angin dina nyuprih ilmu painau makasina ya talib eta yan bagi peryogi naon aya tamallaqo kedah ayana muluk-muluk ieu talib li ustadihi ka guruna talib wa syurakai jeung pirang-pirang baturna talib liyastafida supaya ngalap faedah ieu si talib minhum ti eta ayana kitu minhum ti eta ayana kitu nu kabeh wayan bagi sareng payogi li tolibil ilmi pikeun jaman nyuprih ilmu naon ayastamia kedah ngupingkeun ieu talib al ilma kana ilmu wal hikmata sareng kana hikmah ditadimi kalawan ngagungkeun wal hormati sareng ngahormat wa insamia jeung sanajan ayeuna tos nguping ieu si talib mas'alatan wahidatan kana masalah anu sahiji teh wa kalimatan wahidatan jeung kana kalimah anu sahiji teh alfa marotin kalawan 1000 balikan kila dicarioskeun naon man lam yakun sing sajal manu teu aya naon ta'dimu ngagungkeunna eta man bada alfi marotin dina sabada 1000 balikan eta kata dimihi seperti ngagungkeunana eta man pi awali marotin dina ayeuna kawitana balikan falaisa maka sanes eta man teh eta bi ahli ilmi kalawan ahli ilmu wayan bagi sareng pajogi li talibil ilmi pikeun jalma nu nyuprih ilmu naon Allah yahtara ulah milih ieu talib nawa ilmin kana warna ilmu binafsihi ku sosoranganna ieu si talib bayu pawido balik ta ayeuna masrahkeun talib amrahu kana urusana eta amrahu kana urusana ieu ayeuna kitu si talib atau kana ilmu tanana urusana milih ilal ustadi ka guru painal ustada maka sayana guru mah eta qad hasola nyata-nyata geus hasil lahu pikeun eta ustad non at-tajaribu nyoba-nyoba geus nyoba-nyoba geus pengalaman bidalika dina eta ayeuna kitu milih ilmu bidalika dina eta ayeuna milih ilmu atawa ikhtiarul ilmi wa arafa jeung ayeuna tos terang ieu ustad mah kana ilmu yan bagi anu prayogi eta mah likuli ahadin keur tiap-tiap hiji jalma wa ma jeung kana ilmu yaliku anu ayeuna patut cocok ieu si man bi tabiatihi kana watakna eta si talib wa kana jeung kabuktosan sa Syekh Imam Al-Ajal Ustad Syekhul Islam Burhanuddin Waddin Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh eta Syekh Imam Syekh gitu ya karena kabuktosan saha talabatul ilmi pirang-pirang jalma nu nyuprih ilmu fi zamanil awali dina zaman anu awal jaban nu ti heula eta yupawiduna masrahakeun ieu si talabah murahum kana pirang-pirang perkara na eta talabah pita'alumi dina ayeuna kitu belajar ilmu ila ustadihim ka guruna eta talabah wa kanu jeung kabuktosan eta talabah eta yasiluna narpi atanapi mareunang ieu talabah ila maksudihim kana pirang-pirang pamaksudana talabah wa muradihim jeung pasejaana eta talabah wal ana jeung ari zaman ayeuna mah eta yahtaruna karon marilih ieu si talabatul ilmi teh bi anfusihim ku pirang-pirang sesoranganna ieu talabah
layasulu mangka teu hasil atuh maun maksuduhum pamaksudanna tolabah minal ilmi wal fiqih tina ayeuna tegasna tina ilmu sareng ayeuna ilmu fikih. Wakana jeung kabuktosan wakana ayeuna jeung kabuktosan ieu syekh teh eta yahki nyarioskeun eta syekh anna Muhammad bin Ismail sanyana ayeuna Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari anu urang ayeuna al-Bukhari anu bangsa ayeuna Bukhari Fahimah muga ayeuna kalas ka eta ayeuna Muhammad bin Ismail sallallahu taala eta kana kabuktosan eta Syekh Muhammad eta bada ngawitan ieu Muhammad bi kitabis sholati ku ayeuna kalawan ngaji kitabus sholah kitab nerangkeun salat ala Muhammad ibni Hasan ka Syekh Muhammad bin Hasan faqala maka ngadu ieu Syekh Muhammad lahu ka eta Muhammad bin Ismail mahu ka eta Muhammad bin Ismail idhab kudu berangkat anjeun wa ta'alam jeung ayeuna kudu belajar anjeun ilmal hadisi kana ilmu hadis gitu. Faqala maka ngadauh ieu bisi salah kala. Faqala maka ngadauh ieu Syekh Muhammad bin Hasan lahu ka ayeuna kitu Muhammad bin Ismail idhab idhab ayeuna berangkat anjeun wa ta'alam jeung belajar anjeun ilmu hadis kana ilmu hadis lima karena perkara ro'an utos ningal iya Syekh Muhammad bin Hasan ana dalikal ilmu kana sanyana eta ilmu hadis eta al yaku leuwih patut leuwih cocok itab ihi kana watakna eta Muhammad bin Ismail atau labas sareng nyupri eta Muhammad bin Ismail ilmu hadis kana ilmu hadis pasoro mangka jadi eta Muhammad bin Ismail ihi dina eta ilmu hadis eta muqaddaman anu terdepan. Wah kodaman ayana terdepan kodaman ayana kitu anu tila ala jami'i aimatil hadisi ngelehkeun ka sakabehna pirang-pirang imam hadis wayan bagi sareng payagili talibil ilmi pikeun jalma nu nyuprih ilmu naon Allah yaji saulah calik ieu si talib qoriban bari deukeut minal ustadi ti guru inda sabki nalika ayeuna ngaji igari daratin kalawan teu aya darurat bayan bagi balik ta ayeuna payogi naon ayakuna kedah aya eta bainahu antarana eta talib bainal ustadi jeung antara guru naon qadul qausi saukuran gondewa saukuran gondewa fa innahu maka sana qadul qaus eta aqrabu leuwih ngadeukeutkeun ila taqdimi kana ngagungkeun guru bayan bagi sareng ayeuna payogi li talabil ilmi pikeun jalma nyuprih ilmu naon ayah tarija kedah ngaraksa ieu talib anil akhlaqid dabimati tina pirang-pirang akhlak anu goreng bainaha maka sana ya akhlaqud dabimah eta kilabun maknawiyun pirang-pirang anjing anu bangsa maknawi qad qala sareng ayeuna nyata-nyata tos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latadhulu mual asub sa'al malaikatu para malaikat baitan kahiji imah fihi anu eta tetep dina eta bait suratun ari gambar anu ngabentuk pasti nage suratun ari gambar nu ngabentuk cek guru mau kalbun atawa ayeuna anjing fa inna ma yata'lamu jeung aing pasina ayeuna kitu belajar atanapi ngaji sahal insan manusia biwasitotil malaki kalawan wa inna ma yata'lamu jeung aing pasina belajar ilmu sahal insan manusia teh eta biwasitotil malaki kalawan pelantaraan malaikat wal ahlaku jeung ari ayeuna ahlak anu goreng adamimatu anu goreng eta tu ropu bisa dikanyahokeun eta ahlakud damimah fi kitabil akhlaqi dina kitabul akhlaq dina kitab nerangkeun akhlak wa kitabuna jeung ari kitab kami mah hadan ieu kitab eta layah tamilu teu ayeuna nanggung layah tamilu ayeuna teu nganggung atawa teu ngawengku teu nurun ieu hada bayanaha kana pepertelaanna eta akhlak khususon kalawan khusus
khususna ani takaburi tina ayeuna kitu takabur ani takaburi ayeuna kitu tina takabur gumede kila dicaroskeun naon al ilmu ari ilmu teh eta harabun ayeuna musuh lil muta'ali pikeun ayeuna kitu jalma anu gumede kasaili seperti ayeuna kitu banjir eta harabun musuh lil makani ali pikeun tempat anu luhur wakila ayeuna wakila sareng dicaroskeun bijadin la bijidin kullu masdin pahal jadun bila jidin bimusdin pakam abdin yakum maqama hurin wakam hurin yakum maqama abdin bijadin kalawan ayeuna kitu lak bijadin eta tetap kalawan anugerah Allah eta tetap kalawan anugerah Allah la bijidin sanes kalawan bener-bener kullu muzdin ari saban-saban keagungan fahal jadun naha ari anugerah fahal jadun naha ari ayeuna kitu anugerah bila jidin kalawan tanpa benar-benar atau lebih sungguh-sungguh eta bimusdin bakal dibikin atau bakal dihasilkan pakam mangka pirang-pirang mang pirang pakam abin mangka mang pirang-pirang hamba yakumu anu ayeuna ngadeg ieu si ayeuna kitu anu ngadeg ieu teh si abdi ni maqama hurin dina tempat jalma merdeka wakam hurin jeung pirang-pirang zaman merdeka ya kumun ngadeg eta si hurin maqama abdin dina tempat ayeuna kitu hiji hamba paslun fil jiddi.